bapak cuy. Ayo. Ongkong aku preman tapi wah. Mental kerupuk. Yo, Pak. Enggeus, ayeuna mau di pikiran baik. Awewe masih loba. Biarkan saja itu mah bapak kudu bisa move on ayeuna mah yo. Geus ya ayeuna mah. Neangan deui dikenalkeun kurang ka awewe. Mau aing mah. Aing mah inget kanu itu aing mah. Buana geus bebeakan aing geus bebeakan aing mah. Mas beak bluk nang karak blak nang kuban aing mah eta teh. Mas beak imah eta teh geus panggilkeun imah, geus panggilkeun motor ku aing teh, geus panggilkeun warung teh. Oh. Ampun. Paingan ke aing mah tara mere eueuh ka aing mah. Aduh. Hayang kota sagi gagem nih eueuh kacida. Ngomong minta duit cenah eueuh ieu urang minjem ti bang emok cenah jeung madang ge. Kacida. Itu berarti hukum karma. Oh, hukum karma nu kitu teh. Aing mah. Ya, geus ayeuna mah kieu bae. Ku urang ek pang ieukeun. Pangneangankeun yeuh. Aya Pak awewe arek. Asa. Wah, aing mah. Ke situ mah perem kadale bentak kerasa aing mah cakucang nara bulu mata aing mah lah. Yo. Aduh. Anu rek dikenalkeun ku urang budak keneh Pak, budak SMA. Tadi ho. Aduh. Aing kitu meureun apa sempitnya. Atuh meureun ieu. Waas euy. Enak mah kurang ek ditayang heula nya. Yo, Bapak siap-siap di dieu. Wah, siap no. Heuh. Wah, ini dak wah di dieu. Ulah cirik bae yo. Oh, moal. Ayo. Aya ubarna mah. Awewe. Mau makan mie disuapin sama yang cantik. Neng jangan gitu atuh. Aduh, lapar ana. Ini amat kamu. Cepat. Cepat. Enak banget ya mie-nya euy. Nah, gitu Disuapin sama Neng dah. Aku harus banyak makan biar cepet gemuk. Iya. Biar cepet ganteng. Tapi ngomong-ngomong Kak, aku tuh suka cowok gendut tahu. Suka cowok gendut ya? Iya, jadi harus banyak makan. Sodap. Enak? Iya dong. Mama itu Aduh, sakit. Kok kamu nonjok, Neng? apa tuh? Aku tuh dulu tuh mantan MMA. Pantesan tuh. Maaf ya, agak sedikit sakit ya. Iya. Jadi kamu bisa bela diri berarti ya? Bisa dong. Aduh, aku jadi takut kalau gitu mah. Sekali lagi mau nggak? Mau ah, sakit. Sakit? Ya udah. Neng, ngomong-ngomong, Neng. Nikah aja. Sama ayah. Gimana ya, A? Yo, Pak. Pak. Ayeuna mah ulah mikiran ting heula kawin, Pak. Ayeuna teh sok bae heula Bapak menikmati masa-masa jeung Neng Yuli. Dan Neng Yuli teh masih keneh sakola, Pak, bener sakelas jeung urang. Kayak geus lulus karek, Pak, kawin. Iya tuh, Kak. Nunggu aku aja lulus sekolah. Aku tuh masih sekolah. Ntar kalau sekolah nanti jadi sarjana. Sarjana goblok. Oh, iya sarjana. Neng. Iya. Neng teh saha? Perasaan Aa teh nembe ningali Aku teh Yuli, A. Yuli. Iya, Yuli? Yuli. Kabogoh Reno? Ih, bukan, A. Aku tuh teman dekatnya. Neng Yuli, Iya, A. kebetulan Aa teh lagi sendiri. Iya, emang istrinya kemana? Beuh, ke Arab. Jadi TKW. Dia TKW. Mohon. Ya. Sekarang mah kita mainnya di dalam aja yuk.
Ih, belum apa-apa udah bikin merinding. Yuk. Nggak mau ah. Malu. Aman. Tidak sesat. Yuk. Malu. Ih, ayo. Malu. Mual. Aman. Ayo. Aman. Aduh, Neuli pujaan akang aya dina hate akang meni napa? Gawat, Pak. Ayo naon. Aduh, bahaya, Pak. Maha bae naon? Gawat. Naon bae na? Neng Yuli, Pak. Digoda ku Mang Gojali yo. Malahan ayeuna keur dipaksa kikituan, Pak. Aduh, di mana ya? Di Mang Gojali. Aduh, kok belum si Gojali? Geli ah. Ih, geli. Ih, geli. Ih, geli tau. Gojali, keluar sia. Heh, keluar. Kergawe naon sia Gojali? Ber naon kamu kau aing dibawa ka ieu anjing? Sok, kumaha naon sia? Kebogok saha? Kamu kau aing teh teh. Ku sia udah dibawa sia teh. Goblok teh. Ya teh. Ya teh. Langsung sia Gojali. Goblok. Ya teh. Ya teh. Goblok sia teh. Anjing bucat. Ya. Dasar bayawak sia teh sarua jeung aing. Goblok. Bucat. Waduh. Jadi sia, Kanyut. Ngaku-ngaku Yuli sia teh goblok. Gara-gara sia aing ditenggelan. Kanyut aing seueul goblok. Yo, Ren. Bapak mah yang gura-giro kawin ya teh. Yang si Yuli. Yo, aya mah sabar heula, Pak. Pan si Yuli teh sekelas jeung urang. Nu penting mah ena si Yuli sina lulus bae heula, da moal sina ku usaha. Wah, euy. Kau jeung parawan aing mah timber buat kerentin belah mah. Ayo naon Jale? Ka aing sia naon deui? Sabar Mang Aban, sabar. Ayo naon sok? Bejakeun. Ulah popolotot kitu Mang Aban, aing sieun ya. Oh, sok naon? Pepeulieun aing si tenggelan. Oh, Aya info penting. kumaha tah? Ternyata salila ieu anu ngaran Neng Yuli teh lain awewe. Aduh. Cilaka tuh. Tadi saha? Lalaki. Saha kira? Si Ergi. Aduh. Aing katipu dewa budak. Bisa teu percaya mah, hayu milu jeung urang. Hayo. Hayu di ditu. Hayu. Aing mah. Aing kalau ngopi kita nyari mah kenyahuan benernya. Aduh. Yuk. Mana si Ergina? Mana si Ergina? Tuh, di itu Mang Aban tuh. Awas, ku aing dah. Carekan tuh man dah kita mah. Apa bodoh ka aing? Goblok kita si Ergi. Awadul ka aing, ngapa bodoh ka kolot teh. Pura-pura jadi awak jadi si Yuli teh. Kumaha jadi teh? Mang, ampun Mang ya. Urang teh kieu teh, urang teh tita sireno Mang. Kita serok kumaha maksudna? Urang teh tita sireno ngahibur Mang Aban ame teh frustasi Mang Aban teh. Dah. Goblok teh. Frustasi naon teh? Mana sirena? Gara-gara sia, gara-gara sia aing ditenggelan, gara-gara sia Kanyut aing seueul, ngaku aku Yuli sia teh, Ah.